Sampurasun mitra urang tepang deui sareng carita pondok karya Kang MH Atanapi MH Ubaidillah. Anjeunna salah sawios reng-rengan kumpulan para pangarang asuhan Hajah Aam Amelia sareng Haji Abdullah Mustafa. Nya Kang MH oge diantawis murid Hajah Aam Amelia anu karya-karyana parantos aranyaclang dina media cetak sareng dina media sosial. Dina kesempatan ayeuna Kang MH bade nyaropunkeun hiji judul anu geulis di Pasir Batok. Ieu carpon kantos midang dina majalah Sunda Midang nomor 190 bulan Agustus September 2020. Kukituna nyangakeun carita pondok nu geulis di Pasir Batok karya MH Ubaidillah. Awak teh rada limbung, dadarik deugeun, sakedeung ngajeregjeg, sakedeung nyolontot, gentak ngarenghap sababaraha kali, ngeusian ya jantung, nu karasa ngulumprung, teteg weh, brai beuntak, anaheng geuning awak teh, geus nyampak di satengahing tegalan upluk aplak. Ari meujeuh mah disebut alun-alun. Ngan legana taksiran mah kana duaeun ilaharna alun-alun biasa. Rutret ka sisi kagigir nu wawuh nu teu wawuh ngajalajar kenca katuhueun. Ieu bitis karasa cangkeul. Ieu bincurang karasa keneh leuseuh. Basa dieu nikreuh muru ieu tegalan. Sakali deui rutret tetela kuring teh pangpecekrekna naksir beungeut nya kitu kuring panggoreng patutna rumasa we ke rumah cacan katambah ku pakulitan kuring nu teu daek bodas-bodas beungeut kuring teh garok ti kudrat ari cenah mah balukar penyakit cacar nu keur nerekab mangsa indung kuring ngareuneuhkeun kuring ngalap-ngalap batur saabrengan mah sakitu garagahna bararesih jeung carangkum gede teu nuluy culang celeung teh da kaget ku sada goong ti sisi tegal ditelak-talak horeng aya papanggungan babaturan gigireun hiku cenah eta teh panggung tempat raja jeung putrina geusan ngaroris urang. Iraha ceuk kuring sakodong deui oi lelembutan numput ngancik brai we ingetan kuring mulang ti pasantren dirembeuy sewu dunga para saehu kuring dijajab mukim di lamping Pasir Batok sanggeus samemehna dirangkepkeun ka saudah santriah urang Pasir Marmot deg nyieun saung ala kadarna lakar teu kaanginan teu kahujanan we da sidik sisip waragan 2-3 taun odah can muntruk-muntruk kaboga budak ari anak murid mah larsuk aya walasna sina nyarieun saung sorangan we paling bener-bener diwewegan mah wangunan tajub para gemuruk ngangras ku kaayaan odah mitra jeung anak murid kasebut balangsak teh lain bobohongan remen teu karareban eusi beuteung geus lain deui dahar isuk sorehan teu ieu mah teu dahar isuk sok omong sore antukna remen puasa kaayaan Pasir Batok kacida gahgarna melak sampe temetu melak lalab karidaki wungkul eurih nu weduk ngungkulan alam
secara manusiawi kuring hayang nyugemakeun odah katut jaga anak-anak kuring, hayang nyugemakeun anak murid. Odah akhirnya tujuan basa kuring bebeja rek luntah heula ka sisi kota ngadeuheusan Saehuna Margahayu. Horeng lain kuring wungkul. Jadi lain kuring wungkul nu ngadeheus ka Saehuna Margahayu teh loba alumni pasantren daratang teu saeutik nu wawuh oge ka kuring. Kami mah lakar katitipan saur ku Kisoba Tangarsa Bagenda Abdul Jumhur ti Karatuan Jin Mandala Putra yen hiji putri anjeuna make jeung kaleleban hayang meunangkeun salaki ka bangsa urang, tapi aya tanjakanana cenah wayahna wungkul ka sing saha jalmana nu bisa datang ka tegal alun-alun buruan karatonna jeung kasepuhan Margahayu ngareureuh heula. Mangke dina waktuna sang putri ku anjeun anu baris langsung milih pisalakieunana. Kukituna sok ti ayeuna daftar ka kami dibere waktu saminggu ti hitungan ieu bewara. Sang putri baris satuhu ka sing saha nu dianggap cocok jadi salakina. Boroning dunya barana dalahkan nyawa mau burung dipertaruhkeun. Najan ngahuleng heula odah punggeuhna tujuan. Tujuan mah hayang nyieun kobong nu weweg jeung payus bari aya pakeun para dikuring saanak murid nyiar kipayah. Angkang Gera daftar bilih kabujeng saepun batas waktosna. Odah nyeritana semua areup-at. Odah mah tiasa sambung doa. Mugia nu sajatina niat kabiruyungan kitu cipta majikan sakapeung ngaakeun sakapeung ngaakangkeun ukur dapon heureuy daftar palon minantu raja tambah tetigin ka Saehu Margahayu. Hayang teu hayang ceuk cohagna mah hayangna susuganan jadi cukang lantaran kasinugrahaan pakaya keur ngancurkeun agama tauhid. Ari teu hayangna atuda pimanaeun bisa mentas ka alam ditu. Dina bisa mentasna pimanaeun kapilih. Tah sok arasuk katampian ngungtut saurang-saurang kasepuhan Margahayu mere komando. Aleutan pamilon nu rata-rata kiai kahot belas plus katampian aya nu kaluar deui aya anu henteu. Giliran kuring nyampak di dieu nyampak ayeuna di dieu kuring heran sholawat kojo wirid kuring digerenyemkeun top padak top maung kapilih heug teu ge teu nanaon cenah nu lasut oge tetep bahan dibekelan kitu pepeujeuh kasepuhan Margahayu. Nu gigireun tebeh kenca nyiku ngisarahan kalebah papanggung ana bring teh nyampurkeun nu kasebut raja jeung ratu ngagondeng kenca katuhun wanoja ngora nu kacida mencrangna renjem alah batan toko emas. Ieu pastina sang putri Karatuan Mandalapura teh dikawal ku puluhan prajurit gok ka itu gok ka ieu ukur ngagidegeun sirahna nu disigel ku kurilapan. Komo kuring
hampir mengpekan banget kuring teh basa sang putri liwat hareupeun kuring. Anehna ieu wanojah putri nu tingkirincing ku papaes saawak-awak teh ngajengjeng hareupeun kuring. Ah komo kuring moal acan direret, moal acan direret boa. Kakang penting ieu genyas purnama ieu nawang gesan mangsana mulang deui ka Mandalapura kakantun nawang sapuratina sah tur halal nyanggakeun milik kakang enjing geto malihan bahan dikintun deui ku pihak karatuan Mandalapura minangka pamulang terima kaasih kakang kanawang salila ieu. Kitu gerendeng nawang sanggeus sakitu bulan jadi maru odah. Manehna teh nu rancunit rena ati nuturkeun kuring jadi awawe nu sapopoena mantuan odah. Hanjaka teu kuat awakna ku cahaya panon poe jeung sakumaha di baluran parfum ge hanger we kaangse rada hangru. Berkah kudunya barana mah ngalusan imah ngawewegan kobong jeung tajung teu hese da boga donatur tunggal imas nawang bentang pamajikan kuring jeung tabongan duriatna tamplok ka kuring sok sanajan basa di alun-alun Mandalapura nyalogrog para lanang kandang keukeuh hayang ka kuring da cenah kuring teh di antara puluhan pamiloan nu pangkasetna. Aneh kan? Rog dirakalan satutas kuring menta tanjakan hayang mawa nawang ka alam kuring. Rerejengan jeung saudah dikersakeun teh deui teu tinggalkeun. Dikersakeun nawang wulan teh teu ninggalkeun turunan sok padahal manehna teh tulen parawan nu keur sumedeng subur. Hampura ka Kang Nawang, kakang teu bisa nyukemakeun salila mihukum nawang ceuk kuring dareuda. Manehna ukur menta kuring ngepokkeun kalimah talak saterusna ngacorelat kana hibar purnama satukangeun dapuran Cawu Mangkala. Pasir batok kiwari haneuteun kudu ngagaeng ajian bab tasrif nu netep nu ngalong teu sripna abrul-abrulan teu sore teu isuk mangsa ngadeuheus ka kasepuhan margahayu nu geus kacida uzurna anjeunna nyempetkeun gumejeng peura. Gusti memehna Kinalendra Mandalapura pepulih ka kami Nyimas Putri Nawang bahan keuna ku bosen geus kasebut weureuseueuh mah sakulah sakoli jeung manusia sabatae pasti gurah giru mulang kasarakan jadi kembang kadaton deui sumuh bade waleh kitu pisan jisim ka pangarsa jisim nedunan pamentana cenah geus waktosna pepegatan ceuk kuring ajri tuluina ngadangong deui dina bangku para gidiuk ngamandoran para tukang nuker dokdak ngadegkeun pasanggrahan. Paragi sakalian menak karatuan Mandalapura lolongok dua gerobak samemehna rupa-rupa keperluan dapur jeung duit gepokan dikirim ti ditu. Rasat tangtungan lenggik Nyimas Nawang kumalayang dina sawangan sakumaha dikepes-kepes oge kangaranan jeung anu kungsi goyer beurang peuting tangtu nyelap wae dina ingetan minangka kaubaran sote sakitanan ngariung saanak dulur katut ka odah sakalieun dahar lejeung odah berkah mere hadiah 3 jalu selap awewe hiji dilengkepan duaan anak dulur odah nuges jadi anak kuring. Bojong Soang Juli Tungtung 2020 Jaang